Meni sok nikmat pisan nyari dahar ngariung kieu. Isuk-isuk bening bingung deui wae ieu teh ce. Pokona mah teh dahari tanpa bingung, ahai. Tong bingung-bingung atulah mending urang undur daun sampe. Meni kuat marontok ieu daun sampe teh ce. Alah sia hujan buru lumpat. Tuh geuning isuk-isuk geus hujan ce. Padahal rencana mah teh rek healing. Healing ka mana atuh cenah ce? Ieu ngahilingkeun seusehan ngagokan. Bade healing ka mana atuh gerakeun ari nyai. Teu kudu ge halang healing atuh nyai mah diajak ka ngabaso ge atuh wae. Lain teu hayang sabarna mah healing-healing teh riweuh budak leutik mah. Lain kalah ngadon healing kayakna teh kalah ngadon ngarurudet sorangan, kalah ngadon ngais budak we meureunan. Daripada halang healing mah mending urang asakan lauk nih ieu ce. Cari ternama ieu teh rek mes mau lauk di kentangan. Banguna teh ngeunah. Atuh da naon teu ngeunah bagi abdi mah selalu ngeunah wae naon oge. Goreng hate ngeunah, anu teu ngeunah mah goreng sungut. Eta geuning sungut kamu anu sok julid. Sungut kamu da sungut aku mah tara julid. Sakitu ieu mah istri solehah baik hati dan tidak sombong dan rajin jajan. Bae atuh rajin jajan oge da ngeunahnya ce. Geus ce ulah kitu ce pi omongeun. Niatna heureuy ke bisa dianggap serius. Netizen tia sok baperan geuning. Tuh ce itu lo kata di kulumna Presto am hipu karena cucuk-cucukna. Alah iti kawali legend ce penuh kenangan cenah. Iti kawali saksi bisu ce. Saksi bahwa orang teh pernah berjuang gawe di pabrik baheula teh. Eta geuning pabrik DSS Parung Kuda. Ayeuna mah cenah geus tutup pabrik eta teh. Aya teh atuh di dieu ece-ece alumni damal di dinya. Harita teh pokona mah sekitar tahun 2017-an mun teu salah mah. Jadi emut ka Teh Eka jeung ka Teh Yuli Cikidang ieu teh. Beri sok sedih ari ras inget teh. Teh Yuli Damang, hayu urang botram deui ngampar hareupeun kontrakan ih. Rindu kana tumis teri jeung Teh Yuli meni sok enak gurih. Teu geuning ceu hayu we mengenang masa lalu asak we lauk teh. Teh Dewi inget teu sok moal kadahan ka jero diteuneunna kelek atawa dina gelungan hayu dibawa teh otak-otak goreng. Sungguh terlalu pokona mah harita. Nges aja hayu urang dahar yang geus lapar teu kuat. Ieu mah dahar teh kutap ketap sanguna eueuh dengan saeutik.